Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu jeung disunatkeun pisau misabab puasa naon salah satu asyaat tilu pirang-pirang perkara. Jadi pasunahanana dina puasa teh aya tilu perkara. Jadi ketika orang ngalaksanakeun puasa kemudian ada sunnahnya ketika orang ngalaksanakeun puasa eta. Naon wae di antarana anu tilu perkara tadi teh nyata ahaduha ari nu kahijina tina nu salasana teh ta'jilul fitri nyata ngabuburukeun kana buka puasa. Jadi sunnah hukumna ketika orang berpuasa ngabuburukeun buka intah koko gurubus syamsi kitu teh lamun geus nyata atanapi geus yakin bahwa panon poe teh geus surup atanapi waktu maghrib teh geus datang maka pek buru-buru. Ketika orang geus yakin datang na waktu maghrib maka pek buru-buru ngalaksanakeun kana buka puasa. Pain saka pala yu'ajjilul fitra. Tapi ketika orang can yakin bahwa waktu maghrib teh can datang itu datang can nya waktu maghrib teh asa-asa maka tong waka ngalaksanakeun buka puasa. Ketika geus yakin karena datangna waktu buka kakara urang ngalaksanakeun buka puasa gitu di awal gitu nya. Wa yusanu jeung disunnatkeun ayu fatiro naon yen buka shaim jalma anu puasa ala tamarin kana korma. Jadi disunatkeun deui urang buka make korma gitu. Lamun boga kormana lamun aya keur meulina da di urang makan teu bisa melak. Bisa menang korma kecuali urang meuli nya gitu. Lamun urang bisa meulina mampu meulina boga keur meulina maka disunatkeun buka puasa teh make korma. Wa illa tapi lamun teu boga korma teu aya korma famain maka sunnah kucai herang gitu. Wasani jeung ari anu kaduana takhirus suhuri. Sunnah dina puasa teh nu nomor kaduana teh ngahirkeun sahur malam yaqo fisakin. Salagi hanteu tumi bajalma anu puasa pisakin dina kamangmangan gitu nya. Tapi ketika memang terjadi kamangmangan maka pek ulah ngahirkeun gitu nya. Mangmang teh mangmang dina waktu sahurna gitu nya. Jadi ngahirkeun sahur umpamana jadi sunnah ngahirkeun sahur contohna orang imsak teh jam 4.30 ya jam paling tidak jam 3.30 lah 1 jam ataupun 45 menit deui kana waktu imsak atau setengah jam deui kana waktu imsak gitu nya. Kita hukumna sunnah ngahirkeun kana sahur gitu nya. Gitu. Wa yasulu asuru biqalilil akli wasarbi jeung hasil naon asuhuru sahur biqalilil akli kalawan saeutikna barang dahar wasurbi jeung saeutikna nginum. Tibaliknya biqalilil akli kalawan saeutikna barang dahar wasurbi jeung saeutikna nginum. Jadi bisa tanapi hasil pasunahan suhu sahur bari jeung saeutik barang daharna nya. Kurang teh bisa diingkari ketika memang geus sababaraha hari bahkan beberapa minggu orang ngalaksanakeun puasa terkadang sok datang rasa teu pati hayang gitu ketika ngalakukeun sahur. Kadang-kadang tibang sekedarna we gitu nginum atau ngadahar makanan ringan saeutik geus cukup. Eta kitu naon? Eta hasil sahur ku saeutikna barang dahar jeung saeutikna nginum. Eta nya. Wa salisu jeung ari nomor katilu anu disunahkeun dina puasa teh tarkul hujri nyaeta ninggal migawe goreng ay alfusi minal kalami tegesna goreng tina ngomong ya alfahisati anu goreng ninggalkeun omongan goreng cek sara payusunu maka kudu ngaraksa asaimu jalma anu puasa lisanahu kana lisan jalma anu puasa anil kadzibi tina bohong wal ghibati jeung tina ngupat tina ngomongkeun batur gitu wa nahwi dalika jeung umpamana eta bohong. Jadi nu nomor katiluna ninggalkeun sunnah ninggalkeun kagorengan gitu tina ucapan anu goreng cek sara gitu. Maka kudu ngaraksa kudu ngajaga jalma anu puasa kana lisan tina berbohong ketika puasa ulah ngabohong ulah ngomongkeun batu jeung sajabana ulah ngadu-ngadu gitu. Eta wa naudalika
Jeung umpamana eta bohong non kasatmi seperti nyarekan. Ketika orang puasa semarah apapun kudu dijaga emosi orang, kaambak orang ulah nepi ka ngaluarkeun ucapan anu goreng nu mata ngabatalkeun kana puasa dina hakikatna. Contohnya seperti bohong tadi dinyarekan. Wa in satamahu jeung lamun nyarekan ka jalma anu puasa saha adun hiji jalma faliyakul marrataini aw thalasan ini shaimun. Ketika aya jalma anu ngambek anu nyarekan kanu keur puasa ka urang pamana urang keur puasa dicarekan ku batur faliyakul mah kudu ngomong 2 kali nepi ka 3 kali. Naon ngomongna ini shaimun kami teh keur puasa. Kuring keur puasa. Kitu nya. Kuring keur puasa. Jadi ulah ditambahan kieu. Ayeuna nama urang keur puasa, bisi rek pase mah engke weh geus beres puasa nya teh kitu. Tapi jujur urang ucapkeun 2 kali nepi ka 3 kali ketika aya jelema nu ngambek nu nyarekan ka urang nu ngajakan puasa ke urang sementara kondisi urang keur puasa ucapkeun wayahna urang keur puasa. Amma bilisani eta ngucapkeun kitu teh ngucapkeun ucapan kaula keur puasa ada ucapkeun ku lisan. Itunya kama qolahu kama seperti perkara qola anu tos ngadawuhkeun kana eta perkara sa'an Nawawi Imam Nawawi fil Adhkari dina kitab Adhkari nya. Menurut Imam Nawawi boleh mengucapkan kulisan, baik kulisan gitu. Au biqalbihi atawa ku hatena. Cek saya tak kama naqalahu seperti keterangan naqalan geus mindahkeun kana eta keterangan Ar-Rafi'i Imam Rafi'i anil aimati menang mindahkeun ti pirang-pirang imam. Jadi menurut Imam Nawawi boleh diucapkan kulisan atau boleh diucapkan ku hate. Eta menurut pendapat anapi kaulna Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kenging ti beberapa imam gitu. Waqta soro jeung ngaringkeus si shaim jalma nu puasa alai ku haten. Jadi haten batun narawelang we kitu tah ngomelan nyarekan ka urang hate urang ngomong urang keur puasa antep we gitu. Teu naon eta disunahkeun itu. Itu diperdih gitu. Sakitu sementawis bahasan dina tentang pasunahan anak puasa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.